janji Allah hiji 10. Pan kungsi dibuktikan ku Sayyidina Ali. Bisi pajar bohong hiji 10 ya. Siti Fatimah harita keur kakandungan, malum nu kakandungan teh segala hayang. Garewek we ka Sayyidina Ali, Abah Husein kami teh ku asa dina Tikoro hayang papanggih jeung Dalima. Ceuk Sayyidina Ali tong ceurik Fatimah, kajeun kami teu melak bari duit teu boga urang neangan we. Kejerut peneangan atuh salengkah dua lengkah ge meunang Dalima hiji. Alhamdulillah ceuk Sayyidina Ali pesakan. Giridik balik ka imah. Can tepi ka bumi na Sayyidina Ali gok manten jeung sahabat anak buahna meureun. Lempang gagaleongan buuk kusut panon ngelok bibir garing persis di lemah susah. Kok nanya Ali. Nah sileing bangun susah euy. Cek eta sahabat bade teu susah kumaha Amirul Mukminin. Naon nu jadi sabab? Nu mawi pun bojo nuju ka kandungan. Ari geus kitu hayang Dalima. Neangan maneh henteu? Ikhtiar. Meunang henteu? Nu mawi 3 dinten 3 wengi can kekengingan. Naon sababna? Duit teu gaduh nganyuk eueuh nu mercaya melakmat eueuh turunan. Ari geus kitu kumaha? Abdi sesah. Naon sababna? Unggal wangsul karo rompok pun bojo boro-boro mere budi malah tulak kana tarang. We Sayyidina Ali ngahuleung pan mun urang meureunnya ngajawabna teh nu matak sarua di imah ge teh keur nyiram malah kuring mah geus meunang tuh. Pan kitu meureun urang mah. Kumaha Ali? Henteu. Leng ngahuleung. Naon ngahuleungna? Mikir. Cek Sayyidina Ali ieu kajadian aya persamaanana aya perbedaanana jeung kajadian kami. Dina atina teh kitu. Kami neangan Dalima si eta neangan Dalima, kami meunang si eta teu meunang. Pamajikan kami hayang Dalima, pamajikan si eta hayang Dalima, pamajikan aing mah mun datang aing ka imah teu moal Dalima can puguh ngunghak. Da goreng-goreng ge putri Rasul. Pamajikan si eta mah geus teu nyaho di harga salaki pantulak kana tarang bari basa goreng patut. Kakara Sayyidina Ali nyimpulkeun takdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Mun tarjamah bebas nama orok lapar 2 menit bisa lieur, aki-aki lapar 7 minggu can puguh totolonyongan. Saheula tah? Pan orok heula meureun. Teu asa-asa Ali bin Abi Thalib nyabut Dalima kop euy tah bawa. Ngahuleung atuh manehna. Di mana Amirul Mukminin? Tong tatanya bawa sia barang halal teh. Iya saha saya balik ka imah teu oyak bulu salamar. Ana cat teh ka imah Siti Fatimah nanya. Menang Abah Husein? Menang. Syukur atuh pesona mah geus diasah. Ceuk Sayyidina Ali ulah rusuh ngasa peso Fatimah nu dibawa mah dongengna wungkul. Dalimana mah dibikeun ka batur kieu sababna. Ana jerete teh Siti Fatimah. Nya meureun lak-lak dasar mun urang mah. Ngan ulah disarwakeun jeung amek awewe urang itu mah putri Rasul. Siti Fatimah keur ngawak-wak ngalawan Sayyidina Ali. Teu cicing we. Cemerutna Sayyidina Ali teu ngalawan nah elehan ku pamajikan lain. Naon atuh? Make ilmu cicingna ge. Eta mikeun Dalima ka batur ka pamajikan dipaneurikeun. Nah nya ka batur tinimbang ka pamajikan lain. Naon atuh? Make ilmu tah ge. Nu ngawak masih keneh hantem Sayyidina Ali ngeluk keneh pan kurunyung pemuda mawa Dalima sajingjingan salapan eusina. Pan hiji nu dibikeun mah datang salapan. Lain akhirat dunya ieu. Cek Sayyidina Ali, syukur atuh itu tisaha, tipun bapak sodakoh, syukur atuh. Cek budak, ari panosi tampi mah abdi bade wangsul. Kumaha cek Sayyidina Ali, ulah waka, dagoan lah kumaneh ku kami rek dibilang heula. Tapi kok kitu tegana eta. Pirakunya teu nyeri. Model urang ngirim ka tetangga, ngirim dahareun, nuhun ujang nuhun, tapi ulah waka mulih kedek diasaan heula mun kurang uyah cokot deui, ngeunah moal. Iya dibilang. Siga kejemnya tauhid mah. Bilang, jelek teh salapan, lain bunga Sayyidina Ali malah nanyakeun ka mana sia hiji deui. Pan 2 kali ambakna ge budak. Nah irami HP. Ieu mah Dalima tipun bapak mere ka anjeun eusina di wadahna kana jingjingan eusina mah dek 5, dek 6, dek 10, dek 8, butuh tampa teu butuh rek dicokot deui. Kumaha cek Sayyidina Ali, ari dicokot deui mah ulah euy lain kami nu rugi maneh nu cilaka sabab nu sedekah dicokot deui teh cara anjing utah diletak deui. Sumun atuh tarima kadinya. Moal ari teh jejeg 10 mah. Kapan cek anjeun ulah toma ari ya malah anjeun sorak